Saha ieu? Sayang, tong hilap. Engke cenah diantosan di kebon awi saha ieu? Kok tuh Saha ieu sayang-sayangan? tuing da eta mah HP aya. Ya, sia ningali sia. Saha ieu sia ka dieu sia? Sia kok ingat diteang sia ka dapuran awi sia. Assalamualaikum, paket. Pakai saya. Teteh, Geus dibayarnya. eta geus naon di wae eta? Paket. Hantem we paket aing hirupna teh. Kalian Pak. Sia daster ieu mah palingan. Hantem we mulian daster aing mit amit ai. Mit amit daster jeung daster. Siga kaos ieu mah. Baju ayah ya teh. Hah? Baju ayah. Karunya bajuna eta wae tuh lo nu komen kan itu. Baju ayah? Kalau itu bayar baju ayah mah. Sasar itu apa majikan? Bayar tuh enggak bayar. Terus dibayarnya. Atos dibayar. Oh, entos. Ya, yuk nuhun ah. Atuh semangat emang ngepet euy. Terus Kieu wae gen ha. Amit-amit ha. Ion ya. Weh. Aja tak. Aduh, aing leuleus. Capek ya yang ngeueut. Istirahat lah. Yang ngeueut haus. Hah? Yang ngeueut. Cang ada ogan atuh kan? Nggak ada ogan? Kenapa batur ieu mah? Bae lah kenapa baturnya ok ditungguan di dia mau jelema mana mah? Pi omongeun. Bae dua. Heuh, saya tungguan. Heuh ditungguan ok. Cing sia. Tuh. Atuh dah haus teu kuat nya. Yang ngeueut teu kuat ya. Heuh atuh engke tuh nungguan tuh si gagana keur naik. Nili lain. Tungguan atuh dah. Angku mah ese ieu mah. Tinggalin yang bisi aja jelema. Udah. Kira gue di kebon aja jelema. Bisi we atuh. Lulus. Aya ge. Itu tepuk. Coba gak ada. Coba gak ada ya. Ayo kabur ini bukan. Yo. Nanti keluar dari kagus ya. Ya kumaha ga. Anja. Tah geuning jelema teh hari teteangan eueuh wae teh di dieu geuningan keur naon tuh di dieu? Ai katempona pan keur ngarit. Yang naon tuh ngarit tiga nu boga doma ha? Emang teu boga doma dalin jeung marab doma. Yang naon tuh? Jeung marabuna. Ayah keur naon ayah? Iya keur motongan awi arek nyen kandang. Emang boga hayam gitu nyen kandang. Dalin jeung ngandangan hayam, Jeung ngandangan naon? jeung ngandangan bunda meh teu liar wae, meh teu jajan wae seblak. Hah? Oh, ini mah amit galak salah kita pemajikan di kandangan ha. Amit aing mah. Sana di luar ke penting. Ulah tuh. Bunda, tuh ini juga nu bunga gitu. Bunga tuh mangih ieu tunun ieu mangih. Manginu kitu ge mah duit bunga mah. Yung tuh pangalakeun sereh tuh. Yang kema islau tuh, kuna capek geus tas berasihan lauk aing mah. Yung Sereh? pangalakeun serehna. Siap. Bunda, cukup teh sakieu serehna. Naon iya ya mah lain sereh. Naon? Iya mah ori. Ih, aing eta mah parab sapi. Ih, rupanya hobi pisan lalaki teh ha. Amit jeung na teh nganyek jeung nyenclek. Aing salah wae. Nya jeung naon. Mane ha? Hidup numpang di teteh oge nan lain bantuan tuh sia ngepel hayu we HP. Oh. Amit mah jelema teh bakal di HP mah. Unta puas ya. Bantuan tuh cing wae. Akan jadi. Ieu
ieu nya ka para salakinya urang ngabejaannya ieu. Lamun pamajikan geus nulis status dina medsos, hayang nulis statusna teh kieu. Ya Allah, lancarkanlah rezeki suami hamba. Tah eta teh kudu wajib di ieu lah naon teh dicurigai. Eta teh tanda-tanda manahanana geus pesen paket dina online kade we urang ngabejaan. Kade aya isuk bisi aya tukang paket bayar 38.500. Nya cek aing ogen, moal bener. Aing keur kenal. Parat ngomong aing tuh ka kanu nonton tuh. Besti, sugan nu capek teh ngurus anak hungkul, padahal mah leuwih capek keneh ngurus anak mitoha. Sare wae, mung digawe, gawe nangan nyengcle, amit-amit dahar beuki, mere duit henteu. Amit teh. Pasta. Mata. Iraha glowing nah ieu teh beungeut teh sakelang geus make skincare mahal ge hantam we hideung. Erek glowing kumaha tuh dagenan? Anduk kurut ngelap leho, kurut ngelap ieu kelek, kurut ngelap bujur, dipake ngelap beungeut. Dit make skincare nu mahal ogenan anger da moal andrat. Pugu bunda tah. Naon? Anduk aya sok dipake ngelap bujur Magicom wae. What? Nyengir. Aduh. Terus di mana tuh? Tos di eta di counter tos meser voucher, tapi cuk si mang counterna kieu teteh cenah lamun bade ngalebetkeun voucher kedah mencet bintang sareng pagar. Ai pagar si aya nya aya tuh pagar nu batur tinggal dipencet eta mencet bintang. Kudu ka langit berenang. Jauh. Dari nya iya aing mah. Terus meuli pulsa sakali ulah vouchernya. Aing boga pamajikanna. Naon? Lain liar tukang pulsana, ha? Tuh kunaon? Bundana nu liar. Bunda nu lieur. Maksudna teh bintang eta tah dina HP, na keyboardna, hok na keyboardna bintang, terus abuskan nomor voucherna, terus pagar. Cuk si mangna cenah teh pencet bintang. Jauh kudu ka langit. Aduh, aing geus mau balik ge boga pamajikan teh. Geus aing ulina lah aing mau balik. Ya. Naon? Naon bedana bunda jeung ayah? Naon bedana? Bedana ai bunda mah bodas, saya mah hideung. What? Nya tuh tinggalin na kamera ge aya mah hideung. Tuh ini hawu kitu. Aduh, tiris-tiris kieu mengenahna dikekepan euy. Teu hayang aing mah ngeukepan ogeuna nu duitan mah. What? Aing, yeuh aing hirup lain masalah tentang duit. Tentang naon atuh? Pugu sagala ku duit ogenan geuningan aya oge hayang udud ku duit. Teu geuning teu udud mah lieur. Tuh tuh minta duit yang udut. Eueuh duit na usaha ka ditu. 2.500 satu jang udut. Gitu ka ditu. 2.500 satu tuh pira ih. Wah, Aing nganyukeun geus aing mah aing. bon geus panjang oge. Sing balik macu teh. Aduh aing ha. Sing aya tanagaan. Amit ha. Naon tuh dicorekan? Yo ngamanora nu macu teh pamacuan mah kitu patut. Bantuan, lain manoran, bantuan nih teh. Tadi tuh bantuan. Yo, bantuan buru. Bantuan. Nah, jadi orang nu macu. Oh, meteres. Itu sore. Mana gak macu lah tuh. Mana di paculnya dah, Bang? Tuh, sekali ewa. Jadi kurang ya macu teh. Kita minta tenaga. Hok patuh kurang bantuan. Sok cekelan. Atuh lalaonan. Aya kunaon? Ya termantuan ya si Mang. Urang ngamantuan si Emang raya mah cici. Yuk ayo Mang jeung bunda yuk. Ya ayo. Kang nyai teh. Nyai tele. Ayo ngana nyai tele lah lah. Bener maksudna. Singkat. Tenang atuh ya. Hah? Termacul. Termacul? Aduh, macul kitu patut amit-amit. Aing lewat tanagaan pisan. Ajarkan ya. Ajarkan awas. Awas gerak. Oh ngajarkan hok dariuk. Dariuk gerak yeuh ai macul kieu tempo gerak yeuh. Macul tuh. Jadi ieu teh kieu nya. Satu, ieu teh kieu tuh. Tuh, macul kieu. Ieu teh ngaranna macul. Ieu mah macul mah ni. Tuh.
lapar. Coba mun eueuh dengan sangu ih. Kapan heuh karena dengan sangu jang ayah. Jangan dengan sangu naon? Iya endau keong. Yang keong iya uang gorengnya. Hah? Goreng. Emang bisa didahar dok keong? Bisa tuh jang ayah mah bisa. Ek dipais tau ek dipais. Mau balik yang buka pamajikan ya.